Iku silaturahmi mau opieun gitu ya, lobanya nya. Daratan. Aya rek naon ka dieu? Kan abdi mah nepungan amah rek kawin pancen. Benar itu. Ya. Jadi rek kawin mah. Jadi. Syukurlah. Ayah. Sepatah dua patah kata ke pengantin kumaha tuh? Ya abdi mah kudu nuhun ka rang banyak tak cek among. Pasti na waktu kan berenya bade ngabina rumah tangga. Tah kitu nya. Tuh cing duduk tau Soyun reres. Acai jadi salewi. Tah eta. Jadi sekolah. Nya, heeh. Mugia mantan cing dugikeun ka paketruk itu. Eta nepi ka ajal yang memisahkan teh gitu pokoknya namanya. Aduh alhamdulillah. Nomoy doa teh pan eta teh. Siapa tahu isuk paketo maneh. Luar biasa. Kan bisa aya wawan. Da gitu. Akang asep konten anu parantos. Ngadukung sim kuring di dalam anak. Ngaturkeun pisan. Sudah merenya. Ya. Ayo mana ke mana men? Siapa terus sesedihan ya mau balik siapa? Masa balik ke dia moal. Kade deui moal. Kade. Heeh. Kade. Sok atuh hati-hati. Rekan-rekan dina waktosna yuang ngariung. Kaping sabaraha cenah ieu teh Mang Amoy teh? Kaping 8 Oktober. 8 Oktober Dina dinten Kemis. Dinten Kemis. Pageto panginten. Jadi Rebo Kemis nya. Heeh. Naon bae cenah aya hiburanana ieu teh? Wah, hiburan mah atuh. Pokona mah di wetan ti kulon. Diantaikeun? Diantaikeun pokona. Alhamdulillah. Aya kesenian dangdut, calung, upacara adat-adatan. Gitu merenya kita dihiji-hijikeun na meureun. Siap atuh. Ya nu nya aya ge meureun tugas teh ngolos listrik Jeung biasa we. jeung janur melengkung teh. Kalah. Pemilu di paung mah. Entong lah abdi ge da moal, abdi ge rek cicing di hawu. Di hawu. Bagian meureum. Nya da lieur Da kitu guys berita ti abdi breaking news untuk hajatna Mang Amoy kaping 8 Oktober di Kampung Cikawari RT 02 RW 08 urang ngariung bareng di dieu hiburan bari urang ngareah-reah Mang Amoy meh cager tina masalah kagalowanana. Gitu akhirul kalam.